dugi bagian 102 para mitra dongeng tanya neangan Bapak kalangan kiliksan di acan tamat coba mitra masih di acan tamat. Mangja ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mangja Official Desa Katampi atuh dongeng sadinten 2 kali enjing-enjing tabu 8 enjing-enjing wengi tabu 8 wengi nyanggakeun para mitra. Namun upami hoyong dongengan paratos tamat ayana di playlist Mangja Official buka di playlist aya kirang langkung 60 ieu para mitra video itunya 60 video. Aya di antawisna video kegiatan-kegiatan Mangja menuju ulang tahun Kuningan sareng sajabina. Alhamdulillah para mitra harita Mangja kengi awardnya di nalika ulang tahun Kuningan. Atuh para mitra sadaya dongeng-dongeng Mangjaya oke tiasa katampi kalian kabingahan. Mangga nyangakeun para mitra dongeng neangan Bapak kalangan kiliksa mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbebrahmana. Margi dongeng nu partos tamat mah ayana di playlist Mangjaya Official. Mangga para mitra urang teraskeun hanca dongengna neangan Bapak kalangan kiliksa dina bagian ka-102. Mangjaya sapara kanca ti Mangja Official ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna neangan Bapak karya kileksa ayeuna nincak bagian ka-102. Kumaha ketakna Bahdaim dina ngoning nagih kabi urpi para wargi. Harita para mitra Bahdaim geus ngajegan ulak cangkeng di buruan. Teu daek asup jeung teu ngurus uluk salam jojol haok penyentak. Urpi, dengekeun ku sia. Bareto siang nginjem duit ka aing deuleu. Nu diantep teu diingat-ingat. Sarta ku sia teu dibayar, teu jinis teu anak. Tak lantaran kitu ayeuna urang rengsekeun. Ngan carana kudu ngagugu kana aturan ti aing. Daek teu daek maneh kudu nurut kana aturan kami. Kitu tah? Kahartin teu sia Urpi. Bari molotot bakatku ambak utama nama ambak para mitra. Makal ambak ti imah keheul ka pamajikan ditamplokeun ka Bi Urpi. Nyapuguh Bi Urpi meni ngajenghok memang eta geges rumasa ari boga hutang teh mah. Jeung rumasa can kungsi mayar. Tapi ari ditagih ku cara kitu mah teu burung ratug jajantung pating sareblak bakat ku reuwas. Abah, pamila resep aya badantenkeun mah atuh perkawis samatan abdi atuh ulah diburuan kirang sae. Mangaleungi heula dilebet, ceuk Bi Urpi rada ngeleper. Wah, ngolo sia. Teu butuh ku omongan aing mah. Geus bosen, geus teu dipercaya. Ku aing dibere leuleuy kalah nyaluntang sia kalang ogoan ngahina jeung nincak hulu. Ayeuna kieu Urpi. Hutang maneh ayeuna geus moal kabayar, sabab bunga-bungaan deui. Mun dihitung di jumlah jam le duitna cukup keur meuli sawah sabarapat bau le. Tah aing moal minta duit. Aing geus nyaho maneh teu gablek duit. Ayeuna mah geura turun ti imah bawaan barang-barang maneh, ji geura indit. Reka kale reka kidul, pintu terbuka. Imah jeung tanah geus jadi milik aing. Poe ieu rengse di jabal ku aing. Na anak gebeg deh para mitra. Bi Urpi jeung Nyurustini ngarenjag bakat ku reuwas ngadenge omongan Bahdaim kitu. Asa ngadenge sora gelap tengah poe ereng-erengan. Reuwas nu taya papadana atuh sajongjongan mangaharuleng asa teu percaya kana didengeanana. Nah sia kalah caroloho. Hayu usik sia, geura digawe. Kumpulkeun bapakean jeung barang-barang maraneh. Imahna mah milik aing, nya kitu deui tanahna deuleu. Bahdaim nandaskeun ngalilirkeun anu keur bengong. Abah, nah bet asa kabina-bina teuing hirup teh teu umum jeung batur. Kuring ge narima boga hutang sanggup keneh nyang hareupan hutang sarta rek usaha pikeun mayarna. Tapi nah ari Abah bet kitu peta. Putusan teh mawa karep sorangan. Bi Urpi nyoba-nyoba ngedalkeun undag-undag hate. Tapi bari jeung kitu ge cipanon miheulaan bedah reuwas pacampur jeung sedih. Wah, eueuh waktu keur badami deuleu. Rek niat mayar mah ti bareto we. Apaan geus eubeul sia? Jeung di ku aing geus dibere ngeunah, geus dibere kalongaran. Nah, tuh kalah kanya luntang.
cacakan mun bare teu nurut mas ya kana kahayang aing tangtu geus lunas deuleu. Bi Urpi teu ngomong deui manehna kalah nyekel kana leungeun anakna. Nu harita sarua keur baluang bingung nu taya papadana. Nyi Rustini sedih ras inget ka Anggara nu geus bukti daek bebela ka manehanana. Ngan orok kaya ayeuna mah teu bisa diandelkeun. Mak, kumaha ri geus kieu? Mage bingung nyai, ka mana atuh urang nyalinung? Kalaluan lewe sia. Rek lewe mah pek-pek sing tarik deuleu. Teu kudu bari bewe, tapi buru beberes ya. Poe ieu keneh, imah kudu geus kosong. Abah mun mentah heula waktu keur mikir, keur usaha, Bi Urpi maksakeun nyarita. Tapi aya syaratna deui. Bah Daim ngacungkeun peureup. Ngancam rek nonyok bari molotot puguh Bi Urpi meuni murungkut sieun ari nenyok kitu mah. Tungtungna eleh deet daek teu daek Bi Urpi jeung Nyi Rustini. Pating kuniang harudang cengkat tina diukna. Bus ka tengah imah gap kana pakean. Randeg heula ngahuleng. Koloyong kana pago, berae pantona dibuka. Uleng deui jentul deui, samar polah samarampa. Bingung ku pilampaheun anak jeung indung ukur bari carinakdak Cipanon maturan sedih. Sabot kitu brig-brig Bah Daim leumpang dina palupuh kawas nu ngahaja digebelig-gebelig. Kebeg nu duaan ngarenyag ret ka Bah Daim. Katenyona meuni jamotrot muruku sunu panon molotot huntu kekerot. Nah, sia ngalang haruleng. Buru-buru sia Urpi. Terus ini, ieu mah rek dikunci sia ku aing. Bah Daim nulak cangkeng jalang-jeleng di tengah imah. Bi Urpi jeung Nyi Rustini geus teu bisa minge. Ukurna neda dina hate, muga-muga sing aya nu ngaliwat. Saha wae nu sakira bisa dipentaan tulung. Tapi wanci kitu keur langka jalma lalaki nu jag-jag keur arusaha. Nu ka sawah ka kebon aya ge nu keur ka kota. Miangkeun ngiringkeun daganganana. Nu aya di lemur ukur barudak jeung nini-nini atawa aki-aki nu geus teu kuat gawe berat. Dina ayana lalaki jag-jag tangtu moal nyahoeun da di imahna jauh. Jeung deui teu dibejaan moal aya nu nyaho. Akhirna kapaksa barang-barang Bi Urpi budal kaburuan. Bru ditunaan hareupeun tangkal cau anu kaburu diwadahan nu teu kaburu mah anu kaburu dibeungkeut. Sawareh mah padu budal ti imah dibereg-bereg ku Bah Daim. Kira-kira sajam lilana sakabeh barang geus budal kaluar. Teu lila da barang nangan saeutik maklum nu miskin, beda jeung nu sagala cukup. Sanggeus budal kabeh barangna cepret panto dikunci ku Bah Daim. Nu eueuh kuncian dipaku teu meunang aya nu asup. Geus kitu teu loba catur leos init ninggalkeun Bi Urpi jeung Nyi Rustini nu pating aringhak bari nungguan tumpukan barang. Panon poe geus lingsir ngulon, panasna rada orot. Sang surya kapiningan ku mega bodas. Hayam jagoraong kongkorongo, sora doma para mitra sadaya. Harita teh pate-patemalan mata keung. Keur kitu lar aya nu ngaliwat horeng si Amsan anak Mo Cina, sobat medokna Anggara. Maningga bengkot nang mungsulu. Tas ti huma katenyo ku Nyi Rustini gancang digeroan. Kang Amsan. Reg andag Amsan ngaraneg. Tuluy Malik bari mindahkeun tanggungan kana tak-tak katuhu. Ret kanu ngageroan kebeg si Amsan ngarenyag. Sabab nenyo barang-barang nu namru diburuan. Keur naon eta teh Nyai? Amsan coloho. Ka dieu sakedeung Kang Amsan kuring tulungan. Nyi Rustini dumareuda tuluy nyusutan Cipanon. Atuh teu talangke si Amsan teh ngecagkeun suluh. Tuluy nyampeurkeun ka Nyi Rustini gog cingogo bari alak ilik kana tumpukan barang. Kang Amsan, kuring teh diusir ku Bah Daim ibah jeung tanah di Jabel. Peda geus lila teu bisa mayar hutang. Teuing naon anu jadi sababna mah da? Kabatur mah teu kieu-kieu teuing. Sing kuring tulungan Kang Amsan. Hah? Baru diusir ku Bah Daim? Si Amsan coloho. Muhun Kang Amsan. Si Amsan ngahuleng ngadenge kitu teh. Manehna ge bingung. Nah kudu kumaha nulunganana? Nah kudu lapor ka RT atawa nyoba-nyoba nepungan heula Bah Daim. Dilali dapok si Amsan nyarita. Kieu Nyai nya antosan heula di dieu nya. Wayahna lah sing sabar akang rek nepikeun heula suruh ka imah. Terus rek badami jeung kolot. Nah kudu kumaha carana? Kalakuan Bah Daim memang geus kaleuwih ieu. Taya pisan kamanusaan ieu mah. Nuhun sateu acan ge Kang Amsan nya. Teu loba catur regenyeng si Amsan nanggung suluh. Tuluy ngagibrig lumpat
lupat anjing muru imahna. Datang-datang gubrag suruh diecageun bus ka imah. Regot nginum leos ka pawon kasampak inungna keur ngasur-ngasur seuneu. Teu diengkekeun deui derak-dak si Amsan nyaritakeun kaayaan Nyi Rustini. Ditungtungan ku mentasaran kudu kumaha nulunganana mocinah kerung mimitina mah teu pati malire kana omongan si Amsan. Asa teu aya gunana di pikiran oge, manehna sorangan keur bingung tapi dirasa-rasa beuki karasa, dipikir-pikir beuki capikir. Mun kajadian kitu tumiba ka manehna tangtu matakna langsa. Harita mocinah tuluy nanya. Amsan, nanya eta beja teh kitu. Cek mocinah bangun teu percaya da cek pikirna maka cida teuing. Piraku make ajal mak teka kitu. Yari mah kuring mah teu nginjem ceuli teu nginjem panon mak. Heueuh mun nya kitu karunya teuing atuh. Kumaha atuh nulungan anaknya? Sabab kaayaan urang hebatan sakieu moal bisa nulungan kanu tunggara. Nya kumaha tuh mah da kuring mah teu hanre kuring teh hayang nulungan ka Nyi Rustini ngan teu nyaho. Kudu kumaha carana najan urang teu ngampihan sacara lante naon teh teu ngampihan cara langsung ya atuh nyumbang-nyumbang pikiran ngara maranehanana teu baluang teuing kumaha alusna nya mah nya. Mocinah ngahuleng. Manehna mikir kalayan daria ras inget kana lalakon nu geus kaliwat anakna kungsi sosobatan jeung Anggara. Nu akhirna inget deui yen kungsi kadenge Nyi Rustini sasat geus patali janji pasang Subaya jeung Anggara. Atuh geus kitu mah berai-berai aya ilham. Amsan, ari maneh geus ngadenge Rustini teh dipikahayang ku Anggara? Lain ngadenge deui mah da Anggara bebeja ka kuring malah mah nitipkeun basana teh mi HP cenah. Tah mun kitu carana mah gampang, tepungan indung jang Anggara bejakeun lalakonna kitu-kitu. Sugan we daekeun nulungan kanu keur nalangsa. Ah, bener-bener nya mah nya. Geun arek ditepungan ayeuna. Amsan atoheun diingetan kitu teh. Harita kene langsung init ngajugjug ka Imah Bimurni indungna Anggara. Teu kacaturkeun di jalan urang kocapkeun geus tepi we. Amsan tepi kanu dijugjug sanggeus uluk salam panto aya nu muka. Lol Bimurni tina panto. Sigana teh karek datang tas ti kebon da bajuna kaciri kalotor keneh jeung ngesang deui. Ai geuning jang Amsan, aya naon si sinarieun jang Amsan? Bimurni rada reuwaseun. Ya peryogi bi penting pisan bi. Amsan teu kudu dititah gek diuk dina Bang Barung. Atuh Bimurni jadi penasaran gek diuk ditepas nyang hareupan manehna. Aya naon ieu teh meni asa reuwas teuing bibi mah. Darak-dak Amsan nyaritakeun maksudna. Cindak namah ngabejakeun ngeunaan kasusah Bi Urpi jeung Nyi Rustini nu meunang musibah da imah jeung tanahna dijabal ku Bah Daim. Tak kitu bi pangna wantu nyangem teh pedah Anggara kantos nitipkeun ka abdi, ari abdi teu tiasa nulungan. Da kaayaan abdi ge batan sakitu, kedah teu kedah dicatur deui. Ayeuna mah nyangakeun we ka bibi na bade kumaha ari geus kieu, ceuk Amsan nandaskeun. Atuh mending ngahuleng Bimurni teh bingung ari ku ngadenge kitu mah. Manehna lain teu hayang nulungan da puguh sarua papada jalma teu boga. Dahar ngadak-ngadak neangan. Kadangkala dahar sore henteu isuk kawantu ukur ngandelkeun kula-kuli. Tapi ras inget ka anakna nu memang ka manehna kungsi nitipkeun. Basana teh mi HP Rustini cenah. Atuh jorojoy aya niat rek nulungan. Da karunya ka Bi Urpi jeung anakna ongkos sieun dipaido ku anakna pok we mere putusan. Jang Amsan ari kitu carana majig bejakeun ka Bi Urpi atawa ka Nyi Rustini ka dieu we kitunya. Bawaan para bot sakalian mun bisa mabantuan ku Ujang. Mangga bi mangga. Si Amsan kacida bungaheunana para wargi lantaran geus hasil mere pijalaneun ka Nyi Rustini jeung indungna. Geus puguh kitu mah langsung init ngajugjug ka Imah Bi Urpi. Datang-datang teu nolih kana kacape langsung nyaritakeun maksudna. Nya puguh Bi Urpi atoheun lir anu ditonyok congcot. Asa aya nu nyait tina jungkrang katunggaraan. Nuhun Ujang nuhun, haju atuh bantuan Ujang. Ceuk Bi Urpi. Mangga bi manggakeun lah, ieu mah nu berat mah ku kuring. Amsan teu talangke regayeng manggul gulungan kasur, geudig init ngajugjug ka Imah Bimurni. Ari Nyi Rustini nuturkeun bari ngelek koper, ngajingjing buntelan. Barang gok ka Imah Bimurni ujug-ujug carindak-dak hing ceurik kagagas ari ras ku inget ka Anggara. Malah akhirna silih jeung ceurikan sedih jeung nalangsa ku pola Bah Daim anu sakitu telengesna.
Geus nyai ulah loba nu dipikir geus wae di dieu sing tenang da moal aya nu ngisi kudi. Ngan wayahna da tempatna batan sakieu. Cek Bimurni bari nyusutan Cipanon. Mak, abdi mah sakieu ge tos pirang-pirang nuhun, Mak. Asa aya nu nyai tina kaluat, asa ditunggu umur. Tema Nyi Rustini. Nya heug atuh ari kitu mah geus teu kudu ceurik, da moal anggeus ku ceurik. Ayeuna mah geura angkutan. Barang-barang teh nu aya di ditu bawa ka dieu, marek laheur cai nya. Ceuk Bimurni ngamakeun ka Nyi Rustini geus teu asa-asa deui. Satuluy Nabi Urpi jeung Nyi Rustini ukat akut dibantuan ku Amsan. Tapi kaberesna sanggeus beres dariuk di tengah ditepas bari ngalungsar bakat ku capek. Sore cai teh panas harita teh para mitra. Lalawuh beuleum sampe bari ngopi teh uplak ngobrol sagala dicaritakeun. Ngan lolobana mah nyaritakeun kakejeman Bahdaim, lila-lila nyambung kana urusan anggara. Nu geus lila taya beja taya carita, estu plengles teu beja-beja acan. Urang pada ngadoakeun we muga-muga anak kuring sing aya dina kasalametan. Memang lain pagawean enteng-enteng sabab neangan nu jadi bapak bari jeung can apal kana rupa. Teu nyaho kana tempat matuhna. Tapi kuring mah yakin jeung percaya lamun geus diparengkeun ku Allah mah pasti patepung. Kitu ceuk Bimurni. Muhun kitu Bi. Muga-muga we sing aya dina kasalametan. Temal Amsan Daryanaker. Ari Nyi Rustini mah ukur ngahenen bari nganteur lamunan. Ngumar sawangan inget ka anggara nu geus lila ningalkeun. Satuluyna para mitra anu mulia Bi Urpi jeung Nyi Rustini tetep tumetep di imah Bimurni. Silih pihapekeun diri, silih belaan jeung papada manusa. Nu sarua aya dina jurang katunggalaan. Atuh dina sapopoe teh geus teu kagok deui, teu asa-asa. Sabab usaha bareng, dahar bareng estuning sapapait sama manis sabab jasa cilaka. Pikeun Bi Urpi jeung anakna aya boga panyalindungan. Pikeun Bimurni aya nu maturan da biasana nyorangan mata keung. Ari ayeuna haneuteun memeh sare bisa ngawadul silih bang berangkeun ka susah. Para mitra anu mulia, beak poe jebul minggu. Tutup minggu datang bulan gunta-ganti poe taya reureuhna, waktu nyerelek tuluy namahan bilangan mangsa. Numu-numu hitungan waktu. Ari mangsa jeung usum pilih genti, usum hujan, usum halodo, usum panen, usum pacekli. Bimurni jeung Bi Urpi katut Nyi Rustini geus teu asa jeung jiga. Kawas dulur repet ku hinis, bisa silih belaan, silih pihapekeun diri. Tapi cocoba can beak-beak ujian tinu kawasa teu boleh datang. Sakali mangsa lembur bantar loak katarajang halodo panjang. Sawah barulah kurang cai jukut gararing tatangkalan parerang. Pepelakan kurang subur palawija teu kaala kurang cai. Akibat tina halodo panjang. Timbul paceklik banget kahargaan rekel naik. Pausahaan kenor nu akhirna timbul rupa-rupa kasusah keur urang lembur. Nu beunghar mimiti panen aya kasempetan nginjem-nginjemkeun pare kanu teu boga. Eusi lait barijil sabab loba anu nguyang ari pikeun jalma malarat rosa kokoronyoso malarat rosa para mitra. Wuwuh matak bingung, usaha teu bisa bekel teu boga. Ari peujit teu beunang dipersabenan. Atuh kapaksa anjuk ngahutang nyorang cara kumaha bae asal peujit keusian. Cara nu ilahar nyanguyang kanu beunghar nginjem pare kanu buncir leuitna. Da geus kitu ilaharna geus lain sakali atawa dua kali. Ningang ka Bimurni jeung Bi Urpi nu sapopoena ukur nganelekeun kula-kuli. Ngalaman kitu teh riweuh naker sabab pakulian eueuh. Pagawean langka akibatna eueuh pacabakan hese neangan pangupa jiwa. Akhirna Bi Urpi jeung Bi Murni baradami. Urpi ari kieu-kieu teuing mah urang teh lah asa bohong teuing nya. Sabab jalma teh kudu ikhtiar ulah ngarep-ngarep rezeki ti langit. Boh pare, boh duit, moh datang sorangan lamun teu disiar mah, ceuk Bi Murni. Nya ceuk kukuring ge kaharti tapi kumaha atuh carana? Dina kaayaan kieu, Bi Urpi ponok pikir heureut sawangan. Bener, da geus teu kudu dicatur tapi aya keneh jalan sejen sugan aya nu mercaya urang nginjem pare ka Bahdaim. Tah, kuring mah keung cece. Bi Urpi teu wanieun inget kana mangsa nu geus kaliwat. Harita teh para mitra bisi ngajiret kawas nu enggeus-enggeus. Keun anu boga gagasan anak kuring ayeuna mah asal bantuan we dina waktuna mayar. Sanggeus parat badami.
Sarerea satuju yen rek nginjem pare ka Bahdaim. Atuh terus Bimurni indit ngajugjug ka imah Bahdaim. Eta ge lain teu hayang nginjem kanulian ngan anu sejen mah geus bareak dibuda-budalkeun. Da eusi leuwih teh teu buncir cara Bahdaim. Danget harita para mitra sadaya. Nu kasebut kanel keneh benteng na teh nyata Bahdaim. Leuwitna ge aya 7na atuh geus matuh unggal taun sok nginjem-nginjemkeun. Nganya kitu syaratna teh berat pisan bungana saparapatna. Mun nginjem 75 kilo kudu mayar sakintal. Loba nu ngarasa seunggah tapi loba nu nginjem. Da kapaksa ku kaayaan kaasup Bimurni nu harita kapaksa nginjem. Barang jol kaleuwit kasampak loba batur nu sarua rek nguyang. Atuh teu era teuing Bimurni gek diuk ditanya ku Bahdaim langsung nepikeun maksudna. Heug ku Abah dibere. Tapi kudu sarua kawas batur kudu sanggup mayar dumasar kana aturan ti Abahnya, ceuk Bahdaim. Sejang ngiringan we asal dipasihan ayeuna. Sakumaha butuhna? Sakintal. Heug engke mun usum panen kudu mulangkeun sakintal sabarapatnya. Kade ulah kudu ditagih, kudu hideung nganterkeunnya. Insyaallah Abah. Geus kitu mah Bahdaim marentah ka bujangna. Sangka nimang sakintal teu hese da geus sasadia pigawe. Sadia pagawe harita keneh Bimurni dibere sakintal pare. Bayareun engke usum panen. Bimurni atoh teu atoh sabab meunang pare ge bayareun. Jawa kudu direntenan lain satuju kana renten kitu, tapi kapaksa ku butuh taya jalan sejen pikeun ngungkulanana. Waktu tuluy nyerelek usum halodo mimiti roba. Geus aya hujan sakali-kali nu akhirna datang deui mangsana nyawa. Urang bantar loa suka bungah turun hujan ngandung harti turun rezeki. Tukang kuli macul hirup deui, bisa balik sore bari mawa timel. Jaba meunang duit buruhna. Sarta engke lamun panen bisa milu gacar. Lumayan nambah ke resiko dapur. Tukang ngaramet, tukang tanur, tukang ngoyos jeung sajabana sarua baroga deui pakacaban. Pacabakan. Akhirna mangsana paceklik banget teh lekasan kaganti ku mangsa nu matak bunga. Tapi teu rata da bunga soteh pikeun nu gede tanaga, nu lega sawah, ari pikeun jalma model Biurpi jeung Bimurni mah nya keukeuh we matak bingung sabab najan unggal poe bisa kuli, da buruhna ukur cukup keur dahar saharitaeun, atuh teu bisa ngeureut neuneun, teu bisa misahkeun keur mayar hutang. Akhirna dina mangsa panen teh bingung. Kumaha mayar hutang ka Bahdaim. Bimurni jeung Biurpi bari gregeteun susah nyang hareupan poe nu bakal datang. Teu kaop aya nu ngaringkang jajantung sok ratu bisi Bahdaim nagih. Urpi, tini urang teh kudu kumaha ieu duit ge teu kumpul. Pare nya kitu keneh da ukur mahi keur dahar sapopoe. Kumaha mayar hutang ka Bahdaim nya? Bimurni nyarita bari dumareuda. Kuring ge bingung aceuk mangkaning tereh kana waktuna mayar. Nah kumaha atunya? Biurpi teu bisa mutuskeun ukur mantuan sedih. Sigana kana sangsara deui urang teh tapi keun bae lah. Keun bae sugana beunang di badamian mentah heula kalongaran. Pikeun usaha nu leuwih getol jeung deui sugana beunang ditungtut da aya ari keur mayar bungana mah. Kitu gunem caturna nu keur susah teh. Akhirna cunduk kana waktu didatang kana mangsa. Bahdaim geus kasohor kejem poe eta datang rek nagih ka Bimurni sabab geus liwat tina mangsana. Geus jauh tina usumna Bimurni can mayar keneh. Harita Bahdaim tuluy ngagorowok para mitra. Murni, buka bandok. Bahdaim gogorowokan bari ngajega di buruan. Panon molotot kana panto tepas. Gebeg Bimurni jeung Biurpi nu keur aya di pawon ngarenjang. Komo nyirus tini mah mending ngadeg-deg ngadenge sora Bahdaim teh. Ngan untung Bimurni tenang manehna teu gugup terus mukakeun panto nerima semah kalayan somea. Oh geuning Abah mah ngalingih Abah bari dodongkoan. Teu kudu Murni. Nangtung ge cukup kami mah. Kumaha bare teh geus mayar? Geus mangsana mayar can lolol. Rek nipu maneh teh Murni ka aing. Henteu Abah teu aya maksad nipu tapi eueuh tapi aing mah moal loba omong aing teh datang ka dieu teh lain rek ngadalil. Rek nyokot pare sakintal saparapat, mana ayeuna parena? Abah sarantos heula nyuhunkeun waktos we sakedap deui mah bade ka kempel heula. Naon? Ku kumpul heula? Ku kumpul kumaha?
Pan geus hilang injum teh. Jeung dina geus poho kana perjanjian. Anak itu marek nipu sia di dasar pemajikan Garong. Teu beda we jeung si Wigana sia. Kurang ajar, ucut burung deuleu. Bah Daim kacida ambakna. Lantaran tibare toge kula warga Bimurni nyewaeun pisan komo ka Anggara mah. Ngadenge kitu Bimurni geus teu bisa ngomong lantaran teu didenge ku Bah Daim. Kalah ditemal ku Haok porotot mata keung. Nu akhirna Bimurni ngeluk tungkul para mitra pok ngomong bari ngeleper. Sadaya-daya Abah abdi teh sanes teu aya maksad mayar tapi dalah di kumaha ayeuna teh teu acan aya. Teu kudu loba omong murni sia. Keun bae teu boga pare mah. Eta imah jeung tanah ku kami rek dijabel. Jeung rek ka mana-wana ge jug. Moal nu ngahalangan jeung deui si Urpi jeung si Rusdini. Teu meunang aya di dieu, sabab geus jadi milik kami imah teh. Kitu ceuk Bah Daim estu teu euleum-euleum ngomongna. Heran pisan para mitra nginjem sakintal ngajabal imah. Nyapuguh Bimurni meni ngajenghok bakat kureuwas sabab tetela Bah Daim kalah ka maceu. Jika nu hayang puas Bimurni teu narima kitu pok ngajawab. Abah munya Abah manusa nu boga rasa jeung rumasa. Coba dipikiran heula eta ucapan kuring malain teu niat mayar tapi can boga kudu kumaha. Rek ngalawan sia Murni, rasakeun nya. Kalayang hiu kitu koe nyamber kana beungeut Bimurni. Ngan untung Bimurni sadar keneh kaburu ngelok bari ngajenghok. Peledag hoy kana tihang nepi ka ngampul. Bah Daim tambah keulah sadiheureuyan ku Bimurni. Seak para mitra. Hoy malik rek ngabentur kana tarang Bimurni ngejat. Plus ka jero imah bari ngagero menta tulung. Bi Urpi reuwas Nyi Rustini teu bisa hojah ukur ngeleper bari jeung pias. Kurang ajar sia. Rek ngalawan sia Murni, awas deuleu. Bah Daim luncat ka tepas brag-brig burug muru ka jero bari ngamang-ngamang iteu koe. Bimurni jerat-jerit menta tulung kitu deui Bi Urpi jeung Bi Rustini. Tatangga nu pareng aya di imah jul-jol bari nanya aya naon. Tapi barang narenjo Bah Daim taya nu wani nulungan malah mau age mundur deui. Sok ngajerit sia sing darik. Rek minta tulung ka saha sia teh Murni? Memeh datang nu nulungan modal manten deuleu. Ceuk Bah Daim ngancam ka Bimurni. Heat bluk iteu koe kana walikat koceak Bimurni ngajerit para mitra. Ngacerit maratan langit ngoceak maratan mega lain nyeri-nyeri teuing ku paneungeul ngan asa kacida teuing. Ditagih nepi ka kitu asa teu umum jeung nu loba. Da batur ge gede hutang tara nepi ka kitu. Aduh, tulung na kabina-bina teuing anjeun teh Daim. Ulah kena-kena ka jelema malarat bet sakarep ingsun, paehan sakalian. Bimurni nyuuh bari nungkupan beungeut. Cipanon juuh bakatku sedih. Tang tu sia dipodaran deuleu, ari teu nurut ka aing mah. Cing rek minta tulung ka saha sia teh? Da moal aya nu nulungan. Ceuk Bah Daim bari lajag-lejeg nulak cangkeng. Nenyok kitu Bi Urpi jeung Nyi Rustini ngayek-yek bakatku sieun. Duanana taya nu wani ngomong malah geus asabek-asabek hoe teh kana awak. Tapi dina kaayaan kitu aya 3 jalma nu datang gagancangan. Sabab ngadengen nu jajeritan menta tulung serog kaburuan. Harita teh kajeleng ka tepas peledag ngajejek panto bus ka jero barang breh nenyo anu nyuuh bari ceurik disanghareupan ku Bah Daim nu ngajingjing iteu koe. Waktosna seueur para mitra. Tuwi ka dieu heula dongeng nu judulna neangan Bapa karya Kileuksa. Saha nu daratang teh para mitra? Mangga antosan enjing we carios nyambung nu judulna neangan Bapa urang teraskeun enjing. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Atunya kitu para mitra ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kalepatanana dina Mang Dongeng Kenyi Dongeng Seueur Kalepatan hapunten pilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja deui masa kadar karangan hungkul. Mangga atuh para mitra sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.